jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante ente di pasantren modern apa salap ai si Asep de ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun nih zaman internet masih masantren salapi de ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk ya masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia ka jeung kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat kuari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeng deui mah Junaidil Baghdadi aduh si Asep hebat jasa ya kuari dihitung-hitung teh 10 tahun beuh luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun cenah rencana kawin cenah geus 30 tahun huis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah cenah hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa deuk naon tuh deuk ria Allah bener ya tereh Junaidil ya negeri Allah jakenai ka mana ka Gunung Karang gua jadi dukun ya mah ya mulai nyana gua ari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya terus ku nyana diolah zikir terus bae datang ka tijahar datang ka kopi ulu mulai bajuna cumplang-campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah bodoh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya undangan eta emang ngeueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jamaah kesepuh para ruguh sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan cep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran urang nonton golek yuk aya orkes deui henteu bae nyana mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapana geus bingung sep aing maneuleun sia sana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah ada urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh bedak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka pulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus Masya Allah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjalnya na sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah yang bari ngaji si kiai cenah sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep aya ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukar diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ieun mantak aneh nanya ka tukang kopi be ya aya tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka si Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui Sep ya itu orang balik entah orang balik kalau mau di dia baik entah ayo iya kaji dia naik di dia gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo diharap di dia moal entah ayo iya barang ayo bareng entah iya mau di dia bayaran oh terjadi begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu Akbar eta lain Asep maghrib apa tadi diajak kira-kira moal tanyakan coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadiana ira di asar gaya di dia di sial urang si Asep kumaha ieu lalakonna wah mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon betul lak ayo mah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon ya bisa nyahoan gitu? Enggak sulah sebengas, pokoknya eta bae jual. Ngomong, "Ai, ya Asep nyahoan urang boga emas 2 batang." Masyaallah, isi Asep wah. Tuh, mulai. Aya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Ieu teu laku-laku pugu ieu. Naon? Kula umur geus 30 can kawin sarua tah mah. Lain kitu saya kulo sok sarua kitu. Atuh sarua salah.
Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah. Aya tung geus teu kudu kawin lah. Henteu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan we cain. Poh, dah geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bulan Rajab Malende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh nu hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun. Nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan. Nu baheula manehna tersep kuari paling cinta. Nu tatadina geus istimewa. Ngan si Asep na be kuari embungeun. Nah, ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah. Awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian. Barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah. Lantaran geus aya siril khususiyah. Gitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususiyah. Baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia. Kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah, tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mah ngan sakadar boga dua rupa mun teu nyacan ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka. Nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tangulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan. Setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru. Jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-borona naon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar neuleuh sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbanna bae sieun. Ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan
babarengan sa mobil rejeng, babarengan di DPR diuk, babarengan di MPR diuk, babarengan di pabrik diuk, bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh, cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun maisha boloon. Tuh kan, ayo setan terus tayu mah ku si Asep setan bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan, geus eueuh dunyaan, geus eueuh nafsuan, geus eueuh setanan. Murni luar biasa. Asep hiji be Allah, masih Allah eueuh di jero hate. Kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mah teh hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan, kurang kumaha si itu udeng-udengna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Yehehe, kos gitu. Nah, iyalah. Nu mantaknya na sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun, tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan. Bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah, awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak, maka payazharu ilayhi sahibuha badal khofa, lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khofa sabada nyepi. Mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan, moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu, neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna, neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna, neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna, neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna, neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna. Coba kumaha Nawawi, Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieuna. Wow, luar biasa. Deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna, deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa. Kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae. Aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum. Urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil. Hayu coba deuk kumaha tah. Numantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Naon bedana? Ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai, mesinna ieu mah mesin bok-brok. Tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip. Maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah. Geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh, lah bertanya ka aing, engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank. Itu apa itu kos gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon tadi modern ge teh jurusan jahannam. Ieu mah deuk dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dinaon dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung.
Nyarapor eta pada sekolahan mah jeung awewe eta teh nganjang resmi. Unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae. Tuh kan? Itu cenah kiai mah ngadidik teh podol sero. Lah bohong. Bukti dah ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai. Lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai. Ka injem ku setan. Nah dimurnikeun dididik ya teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mental nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya nya nah hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jigadan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak. Aing murid mah sabodo teu beudang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Aing geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh angker ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud watahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teh dibere sakitu disanjung sakitu teh disanjung sakitu nya nama dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aja ngagibeg bae katarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk coba camat bae datang ngagibeg atuh bupati mah ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon tangan ba da saluhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus do badak loba kieu ringsak nah eta terdiri dari atuh datang bae sebot dia nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana atuh bae datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing bae nyana urang-urang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riadoh.